Nu kadua al-jah. Naon jah teh? Popularitas. Hayang tenan ya. Popularitas. Lamun gaduh ilmu hayang tenan ku ilmuna. Lamun gaduh harta hayang tenar ku hartana. Lamun gaduh pamimpin hayang tenar ku pamimpinna. Aya sifat ria jah teh. Hayang boga wibawa. Mun teh mah hayang gaduh wibawa teh hayang tempel-tempelkeun we. Hayang ditempel-tempelkeun mun teh mah gelar dina keagamaan, mun teh mah angkat haji gitu ya. Hayang ditempelkeun hajina teh. Haji 2 kali, hakna 2, hak gitu ya. Haji 3 kali, hakna 3, hak gitu ya. Kumaha haji genep kali banyak gitu ya. Jadi aya hoyong tenar, mun teh mah dina kailmuan hayang tenar hayang disebut-sebut. Ladang ilmuna teh. Naon? Profesor teh, doktor teh, MA teh, MS hayang ditemong-temong. Enak nunjuk usum eta teh kitu teh. Popularitas eta teh tiasa ngahalangan urang husul ka Gusti Allah margi urang nalika eta rek nembongkeun ujub kana diri sorangan. Teu apal diri teh ka Gusti Allah. Hayang ria, hayang pamer, hayang takabur kana kailmunana, hayang takabur sombong kulantana hartana, hayang takabur ka pamimpinna samantawis ari al-kibriya teh tidai. Eta teh selendang kami cek Gusti Allah teh. Teu pantes baraneh mah. Urang mah ngaran gaduh sifat takabur. Takabur milik Allah. Justru upami urang hayang diangkat harkat derajat urang mah adpin wujudaka fi ardil khumul pamana bata mimma lam yudfan. Lelepkeun wujud anjeun dina tanah anu lembut, tanah anu lapang. Maka lamun geus dilepkeun bakal tumbuh lim ibarat urang melak pare, melak jagong. Mun jagong dialungkeun janten wah cecepkeun kana taneuh, antep bakal tumbuh. Sebenarnya itu teh urang teh mah hayang diangkat derajat ku Gusti Allah sing tawadu, sing nyecep ka bumi teh. Tawadu teh harus eta. Sing nyecep ka bumi, adpin teh sumputkeun, pendem diri anjing teh dina urang kedah DP, kedah tawadu. Lamun urang hayang diangkat derajat, lain diagur-agur. Untuk moal tiasa ngagungkeun, moal tiasa diangkat derajat lamun urang nyebutkeun saya mun eueuh saya mah. Oh, saya gitu. Jadi anu nyebut saya teh hiji Firaun, 2 Qarun, 3 iblis. Jadi lamun teh mah ejal nyebutkeun saya, mun eueuh gara-gara saya mah. Moal aya masjid teh, mun teh saya mah moal bener jalan teh. Mun teh saya mah, saya we jeung saya. Ana we jeung ana. Teh iblis, Firaun jeung eta jeung Qarun nyebutkeun anak teh. Jalmi mah teu kayak kitu. Kadah adpin lawan yang diangkat derajatna Gusti Allah ulah hayang tenar popularitas. Tah popularitas teh jah teh saur Imam Ghazali anu bisa ngahalangan urang usul ka Gusti Allah. Gitu.